Di dia tertera ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ieu hiji ayat. Lamun ca Kangjeng Nabi likulli ayatin zahrun wa batnun wa likulli harfin zahrun wa batnun wa likulli harfin hadun wa likulli hadin matla'un. Tiap ayat aya zahir jeung aya batinna. Secara zahirna ka Gusti wungkul abdi ibadah, ka Gusti wungkul teu kasasaha abdi teh ibadah Gusti, ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun pitulung, ka Gusti wungkul isti'anah bimana istiqdar nyuhunkeun pangawasa. Sakitu urang teh ngamaknaanana. Tapi lamun diteropong ku makna-makna batin, diteropong ku makna-makna jero, aya makna anu terselimut di jerona. Iyyaka na'budu berarti ka Gusti wungkul abdi ibadah. Ari ibadah teh berarti ieu bersyariat. Nu mantak iyyaka na'budu eta adalah pengertianna bersyariat. Lamun bersyariat kudu aya ilmuna. Ilmuna adalah ilmu fikih, jurusanana jurusan syariat. Ieu sasaranana adalah jasad. Itulah syariat. Pagaweanana adalah ibadah, gelar anu ngalaksanakeunana abid. Itulah bersyariat. Tah lamun bersyariat eta hese lantaran kitabna ge luar biasa lobana. Keur mimiti asup ka pasantren mah hanya sapina, naik riyad, naik takrib. Begitu rada lila di pondok pesantren naik ka Fathul Muin, naik deui ka Fathul Wahab, naik deui ka syarah-syarahna, naik deui ka syarah-syarah kitab. Oh, ternyata puluhan jilid bahkan ratusan jilid anu nyaritakeun syariat. Diatur ku ilmu fikih opat perkara: hiji ubudiyah, kadua muamalah, nomor katilu munakahat, nomor kaopat jinayat. Mantap mun teu mondok neraka. Ndek kumaha boro-boro ka tarekat, boro-boro ka hakikat, atuh syariat ge hese. Nu mendak ge kula ka kota sedih jasa neuleun salat di al-ittihad atawa di al-azhar kopiahna ka hareup atawa kadang-kadang bukna ka dieu. Barang di deuleu jak kula polisi tah mah Allahu akbar. Polisi teu ngaji tapi tah ieu lah, ieu bersyariat bae sakitu hesena. Tapi kula ieu bunga jasa lantaran polisi teh bisa nangkep nabi. Poe minggu kukula dicaritakeun di pangajian, lamun ka ieu urang ngadenge loba nabi-nabi aya ti Lampung, aya ti Bandung, aya ti Kalideres, di Juru Imah horenganan aya nabi di dinya. Setelah eta ayalah intel nu datang. Begitu intel nu datang kukula dicaritakeun tangkap. Alhamdulillah polsek sepatan geus nangkep nabi. Luar biasa kan polisi. Lamun polisi bisa nangkep nabi, pahar aja sama tuh. Alhamdulillah hari Rabu dibawa. Nah, geus eueuh deui nabi ku hari mayeuna sanggeusna ditangkep eta. Mudah-mudahan Tangerang aman. Tina nabi-nabi palsu aman, tina wali-wali palsu aman, tina pemerintah palsu deui sarua bae. Kiai nu palsu mudah-mudahan orang diamankeun. Oke, ti lurah-lurah palsu mudah-mudahan aman, ti camat-camat palsu mudah-mudahan aman, sebab nu ambalayah palsu malulu. Polisi nu palsu mudah-mudahan diamankeun. Lah cak ulah mah urang ngadong abaya nu palsu mah sik tereh paeh batunya. Ah sia diaminan camat awas ya. Sial teh uji cenah. Sia nu sial bogo. Nu jelas mah nu jelas urang mudah-mudahan bisa tobat ka Gusti Allah Subhanahu. Teh ka santrina, teh kiaina, teh pejabatna, yuk urang babarengan tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lantaran nyaritakeun tobat bege hese. Aya tobat tina dosa, ieu potongan nu kararieu ieu. Ieu mah tobatna tina dosa ieu lantaran awam. Aya tobat tina goblah, ieulah jelema anu geus berhakikat. Tah lamun urang nyaritakeun syariat tadi ku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, urang sering dibaca unggal poe. Polisi, camat, bupati, nya santri, pedagang diondang ngariung. Taruhlah diatut lah. Dibere duit sabar duit gara. Ngaku atuh sia. Era nengok derek ngaraku. Ngariung cerita ngariung bae urang mah.
di pagawean urang ngariung bae bener teh. Begitu Al-Fatihah cek kiaina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ka Gusti wungkul ibadah. Polisi anu henteu ibadah terus nyana maca iyyaka na'budu, polisi munafik. Bener teh? Lurah anu maca iyyaka na'budu lurahna henteu salat berarti munafik. Bupati begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu nyana teu ibadah berarti bupati. Presiden iyyaka na'budu tapi nyana teu ibadah presiden lain munafik. Bapak munafik, mbah munafik. Pokoknya mah maca iyyaka na'budu tapi teu ibadah diancam ku Gusti Allah teu di dunia di akhirat dikerbekeun di neraka. Lantaran nyana maca iyyaka na'budu padahal teu ibadah. Tah, mantap. Cek masyarakat atuh ngomong ibadah we moal maca iyyaka na'budu. Tanggung ka neraka burung. Pingpin los ku polisi ka ditu ka neraka make priwit. Ya Karim. Nah ya mimiti orang bersyariat. Ya tentu pengaturan-pengaturan jasad, wudu nu rapi, salat nu rapi, memeh wudu nganyahukeun caina heula. Apakah ieu cai teh tahirun mutahhirun? Apakah ieu cai teh tahirun ghairu mutahhir? Apa ieu tahirun mutahhirun fi nafsihi? Apa tahirun mutahhirun fi ghairihi? Moal aya teh di sekolah SD nyaritakeun kos kitu tek ceuli datang ka aya bae ge. Moal aya di SMF nu kos kitu moal aya. Moal aya di SMU nu kos kitu moal aya. Moal cak aing moal ayana ge di pondok pesantren berarti di pondok pesantren ngajurus ka sorga lamun sakola ngajurus nu ditukangin tukang sakola kan. Ieu mah kenyataan ieu mah. Aya nyana hayang ka sorga mondok atuh ka dieu. Aya hayang nyana atuh ka neraka dolos ari itu. Tuh masalah lah Pak Camat pokona teruskeun bae. Cak Camat aing ngaji sebenarnya tah. Alhamdulillah Camat ngaji. Camat tong kamari ngaji awas. Bahkan Polsek Pasar Kemis mah ngaji mun teu ngaji kanyawan ku kula. Kanyawan. Nah ieu ge nyana geus ngaku ka Polres ngaji bener teh. Lamun teu ngaji urang turunkeun biar siap-siap. Sieun nyana.